Kegiatan di poe lebaran nya guys, ieu teh kegiatan di hari lebaran tah sameme salat Id teh ieu teh kawetan heula pek teh si bapa teteh cenah age hayang miluan salat Id cenah rek ka masjid atuh rek ka masjid mah kudu dibersihan heula eta sampeanana atuh pangbersihankeun we heula ke lah cenah ngadogon heula adzan subuh sok we pa ayeuna tong ngadagoan salat subuh ieu can beberes abina sok atuh cenah bersihan heula nya aku abi teh dibersihan heula ieu teh nya guys untung we eta ge si bapa teh bebeja teh sameme subuh lamun bebejana jam 6.00 mah moal kaburu kabersihan meureunna sampeana teh nya guys lain kunanaon atuh piraku meureun ka masjid kayaana sampeanana kotor ku geuting singkat caritana ieu teh geus isuk-isuk deui we rek berangkat ka masjid bari rada kabeurangan ieu teh nya guys atuh da ngurus heula barudak deui tuh geuningan di madrasah oge geus lumayan pinuh ieu teh untung we ieu ge kaburu kabagean sulap selip ada ngalaleser si diukna teh nya guys hayang tanginas oge meni hararese atuh da geuningan sakirang hudangna mah ieu teh jam 3 tapi geuningan angger we sok berangan wae ka madrasahna teh di skip we nya guys pas salatna mah ieu teh ujug-ujug keur sasalaman we silaturahmi ka tatangga kitu kakabehan we salembur datang ka masjid jeung ka madrasah tuluykeun deui ieu teh silaturahmina teh jeung lalaki di luar jeung lalaki mah tuh bari ngadagoan ieu teh ngalantri tah kieu nya guys bungah lebaran teh bisa silaturahmi jeung sakampung ari ngahaja-haja mah silaturahmi ka imah masing-masing da moal bisa tah ayeuna mah silih hampuranana di dieu we bagean di imah kitu ieu mah sadulur-dulur we nu di imah mah anak incu buyut manini we ieu teh ngarariung alhamdulillah bisa silaturahmi kieu hampura oge abi nya guys bili aya kata-kata atau perilaku abi dina dunia perkontenan anu teu merenah kana hate masing-masing sakali deui hampura pisan nya guys beres mah hampuraan tuluy we di dieu teh parasmanan nya guys da keur kieu mah upar opor ieu we nu biasa bangsa asin lalap sambel we oporna mah di imah masing-masing menuna mah nu kieu we sederhana supaya mempererat kekeluargaan we atuh ieu mah tuh kan ari kieu mah kumpul ngarariung makan bersama-sama pokona mah nikmat ari geus kumpul ngarariung kieu teh tuh nya guys ieu teh geus beres makan-makan teh tuluy we di dieu teh pamarakam ieu teh tapi si bapa mah da moal milu rek ngampih deui we ieu teh ka imah ieu we nu lainna mah geus araridit ieu teh rek ka makam resep pokona mah rek ka makam oge ngalabring ieu teh uyuhan atuh da keluarga besar alhamdulillah we keluarga besar teh sampai ka alakur kieu mudah-mudahan we alakurna ge sing saterusna sok resep atuh geuningan nya guys lamun kompak kieu teh beurieun mah teu unggal poe atau unggal bulan tara bisa cik atuh sataun sakali mah kudu bisa ieu teh di makamna oge ieu teh henteu karumpul kabeh kabagi dua lamun araya mah meureun sampai ka pinuh ieu teh singkat caritana geus beres we jarah teh tuluy we abi jeung babana barudak teh jeung barudak kalalebak kitu karalebak ka mamah mertua jeung bapa mertua mending ieu ge si bapa mah cenah rada teu ngarareunah ieu teh mata kagoler teh.